Sampurasun pamirsa lebih asik pangeran Mahadamal Mugi urang sedaya Maria jenengan nanjar kawencengan Bapak rahmat sareng berkah anu kawintan ageuna. Temanggi sareng pribados langkungan acara panismana dina YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Pamirsa panismana dina danget ieu nyandak jejer asik pikeun ribuan generasi dicandakkeuna perenungan harian wasiat. Lamun sampai acana mangga urang nuhunkeun pitulung ti pangeran. Mangga urang ayeuna. Nun pangeran auban abdi sadayana pasihan roh anu suci supantang abdi ngartos naon anu dikahoyong ku anjeun. Nuhun pangeran. Pamirsa panismanah dina danget ieu candak dina aosan Jabur pasal 105 ayatna anu kahiji dina ka-11 oge anu 45 teh. Anu janten ayat 25 dicandak dina Jabur 105 ayatnya anu ka-8 anu kieu unggalna anjeunna emut salamina kana perjanjianna firmana anu ditetepkeuna pikeun 1000 generasi. Pamirsa dina hiji conten aya nenek-nenek atau pinini nuju calik di teras rumahna bari berhatoskeun icuna anu nuju ameng nyaeta mamina teh Rio. Sakedapan mini situ teh emut gelenyu anjeunna emut kana lalakonna dina mangsa anu kapuka seueur kabagjaan sarta kana laksaan anu parantos kasoran kuning situ eta. Nanging anjeunna ngaraos yen salawasna aya Allah anu maparing kakiatan. Ajeuna ngageurentes dina manahna kumahanya carana supados kadiputuna teh nyaeta Rio oge biasa ngaraoskeun pangalindungan Allah dugikan dewasa. Anjeunna palai nancepkeun kayakinan anu sami dina manah generasi pamirsa anu nyerat Jabur muji ka Allah anu satia kana janji dina unggal usum kahirupan baja sarta nalangsa untung sarta bawah Allah tetep nikahkeun sanes kumargi kasayang umatna nanging ujalaran asih kasatiaan generasi demi generasi dipiara ku firman asih sarta anugerah Allah. Anu nyerat Jabur nyepeng pageuh kayakinan yen sajarah sarta akar tina kahirupanana emutan kana kasayan Allah diteraskeun ku komitmen iman. Naon wae anu kajantenan anu kaalaman mentas generasi ka generasi kasatiaan Allah tetep biasa dipupos. Pamirsa kahirupan anu emut kana kasayan Allah teh nyaeta kahirupan anu teu hilap ka diri sorangan. Unggal zaman sarta generasi kantos gaduh tantangan anak masing-masing. Urang kedah ngajagi komitmen iman lintas generasi. Urang kedah tiasa nunjukeun katuladanan tina ajen pinajen kahirupan saluhureun papatah sarta ieu carioskeun pangalaman iman kalayan tulus tanpa aya rasa sungkan. Wangun tradisi babarengan pikeun yakin paling mimikran iman
doa babarengan nyaeta kekuatan pinana hiji iman anu ngadatangi kanten pakilatnya Allah emut karena perjanjianana bikin salamnya antar generasi. Musa kita anu tiasa dididikan, anu tiasa ngajengkeun berkah kami bangsa. Mangga Rebunuhun laksa ketika dinahan di pangeran Nilai Ajen wisata Pausman nyanangan abdi di generasi ke generasi isu ke isu anjen anu itu totok nyanangan abdi anu itu menunjukkan abdi auban sekonten abdi biasa hidup saling sareng panusa anjen abdi nuhun pangeran amin. Pemirsa memuji perkembangan kurang biasa lahirnya like, subscribe, bagi-bagi kami sana supaya terbiasa kabar Injil diberikan kesadayaan di dalam kesadayaan. Cek hakun.